Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikeun tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanoes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Para mitra kaum dangu sadayana. Panji Sanan jeung Nyimas Dewi Keningan. Anu kurang leuwih geus sapoe harita leumpang geus nepi deui ka pusat Kota Raja. Duanana harita nangtung mancu dina tangtungan bari neuteup lalar liwatna jalma-jalma nu kakaler nu kakidul. Oge sasakali katingali jalma nu naik kuda mangrupakeun ponggawa ti karajaan tangtuna. Panji Sanan harita pok ngomong ka Dewi Keningan. Nyimas, teteh lah Geningan. Ieu kerajaan teh kacida pisan rame na. Jiga nama ieu kerajaan teh kerajaan gede na kerahanan. Wah, itu para ponggawa oge Geningan tuh ngajaga dina lawang saketeng wih, manis sakitu lobana. Mohon Kakang. Terus urangna atuh balik ka mana ayeuna? Ayeuna mah urang ngopi we heula ieu. Bari ningalikeun jalma nu lalar liwat ieu. Tuh, belah ditu tuh, anu tukang dagang sangu tuh. Ayo ah. Sanggeus puguh kitu Panji Sanan jeung Dewi Keningan harita nyampeurkeun ka tukang sangu. Warung sangu anu aya di eta kota. Sampurasun, cek sambik Panji Sanan. Rampes. Mangga ujang, sok, kalebat sok. Tukang dagang harita meni daredehna kerahanan. Katingali di eta tempat sabara urang jalma anu tangtuna. Beda dina pakaianana anu hartina eta para jalma nu dahar di dinya teh meureun mangrupakeun ponggawa. Da meureun ponggawa ge sarua yang kejo dahar sarua meureun. Yang kana sangu. Eta para ponggawa nu jumlahna kurang leuwih aya 5an anu keur ngariung dina hiji meja. Bari seuli-seulian bari nginum kopi. Sanggeus beres dahar da katingali urut piringna oge loba. Seperti biasa piring anu ukiran we daerah dinya mah. Ngaran-ngaran di Kota Raja nu tangtuna jalmana oge rada beunta beda jeung di kampung. Raden Panji Sanan anu geek diuk harita ngareneng jeung Dewi Keningan. Si Mamang anu kur sorangan pelayanan da ngaranan restoran anu teh kasebut warung leutik. Ngan peda eta teh sok loba dipararake dahar ku para ponggawa di dinya dabuhan pangdekeutna warung sangun wae di dinya dina deukeut lawang saketeng di Kota Raja. Bade tuang ujang. Bade tuang oge aden, Neng. Mohon Mang. Kaulah yang dahar Mang. Cik atulah. Sareng naon wae Mang? Nya rupi-rupi ujang. Yeuh, aya lauk naon we sok. Bade sareng naon Dewi? Cek si Mamang harita bari ngareret ka Dewi Keningan. Sareng lauk ge Mang. Cek Dewi Keningan harita anu nuduhkeun kana lauk goreng. Sanggeus kitu si Mamang harita ngaladangan sor lalabna sor itu jeung ieuna. Beda pisan jeung warung anu di kampung. Didinya mah minangkan ada kota meureun zaman harita. Sagala ge aya di kota mah ngaran-ngaranna. Ngantukna Panji Sanan jeung Dewi Keningan harita dalalahar, tapi ari panaon mah harita sing rareret we. Pang-pang nama Dewi Keningan anu neuteup tur sering ngareret ka para ponggawa. Anu tadi ningalikeun wae merhatikeun wae ka dirina. Rek diparhatikeun kumaha Dewi Keningan anu mencrang kawas kitu atuh. Sararea ge pasti ningalikeun kaum lalaki mah kaum Adam mah ningali anu gelis rancunit kawas kitu teh nya letahna teh manjangan lel jiga lonok tapi lain londok sal atau lain. Dewi Keningan harita bari isyarat ka Panji Sanan. Panji Sanan harita nu diberi isyarat harita ku tiba mesem we. Ningali Dewi Keningan anu ngarasa kaganggu lantaran 5 jalma teh kita tadi nareureuteup wae ka dirina. Panji Sanan harita nu dehem.
Cek panjisanan dehemna panjisanan teu jelas nganu nimbulkeun perhatian ka jalma-jalma anu lima. Salah seorang ponggawa anu ngarasa di deheman meureunnan. Mana dehem anu biasa dehem, mana dehem anu ditujukeun. Ngarti eta panglima. Panglima harita nangtung terus nyampeurkeun ka panjisanan. Aya naon gisanak? Siga-siga nu ngadeheman ka kula ieu. Panjisanan anu bingung harita. Nu saterusna kerung bari neuteub seukeut. Kula teu deheman ka anjeun para ponggawa. Ke. Jiga-jiga nama Andika lain urang dieu nya. Lain ti karajaan. Obala siga nama beda dina tangtungan mah ieu. Memang kaula lain teh karajaan robala. Kaula jalma nu keur ngalalana anu nepi ka ieu daerah tur kaula lapar ayeuna barang dahar. Aya naon? Cek panjisanan harita nu malik nanya ka eta ponggawa. Kisanak tadi dehem jigana ditujukeun ka kula. Memang kula tadi dehem tapi seeutik oge teh ditujukeun ka Andika. Kula dahar asa kaselak, kula dehem terus nginum. Naon alasanana make jeung kula dehem teh pat asa ditujukeun ka Andika? Padahal sama sekali kula dehem teh lain ditujukeun ka Andika. Wajar kula keur dahar kaselak mah, tapi kula yakin Andika tadi nujukeun ka kaula. Cek eta ponggawa bari ngareret. Kanu geulis Dewi Keningan. Sedengkeun anu direret harita jongjon we ngahuapkeun alasna. Geulis saha salira teh? Panjisanan anu neuteub. Ka Dewi Keningan, dengkeun Dewi Keningan harita anu ngareret anu nanya. Ya perlu naon ajen kijeng nanyakeun ka kaula saha? Kula wajar nanya. Sabab kula teh mangrupakeun ponggawa di nagara. Kula nanya ka sing saha wae jalma nu dicuriga. Jadi kula dicuriga? Ya tangtu kula nyuriga. Sabab anjeun duaan teh lain warga di dieu. Memangna amun aya urang warga luar? Kuring duaan atau warga luar anu lainna oge diusir? Katentuan di ieu nagara setiap aya jalma anu anyar pinangih tangtu kudu dipariksa. Hiji kali 24 jam teh geus pasti kudu dipariksa. Apan kura kakara datang? Bari oge kula teu niat arek sare di pitempatan. Wajar kan? Memang wajar sih. Tapi memang anjeun nyurigakeun. Sararea para ponggawa nu aya di dinya cararengkat. Saterusna ngariung kana meja leutik anu dipake diuk ku Panjisanan jeung Dewi Keningan. Anu puguhna mah hayang ngadeukeuten ka Dewi Keningan we sararea oge. Sabab Dewi Keningan teh anu beda pisan, beungeut anu geulis rancunit, puuk anu panjang ngagebay harita, sarta pakaian Dewi Keningan oge anu rada beda jeung pakaian-pakaian anu ilaharna. Dewi Keningan jelas beda pakaianana. Sabab Dewi Keningan teh dianggap make pakaian anu mahal dina waktu harita. Namun dina poe zaman ayeuna mah artis beuneuh gitu. Pakaian kerajaan. Dewi Keningan harita nu ngarasa asa kaganggu daharna, pok ngomong. Tetela. Anjeun para ponggawa bekas sopanana keranan. Lamun arek nanya, kuduna geus beres dahar kula. Jeung salaki kura. Tapi tetela gedengan anjeun teh norma, kasopanan. Boga tata krama, jalma keur dahar, diriung tur ditanya. Maksud anjeun naon? Cek Dewi Keningan harita nu nangtung. Punten geulis. Teu kenging waka ma'ara, teu kenging waka amak salira teh. Urang teu amak. Tuman kula ngerasa kasinggung, ngerasa teu dihargaan ku anjeun.
para penggawa. Heh, sakuduna anjeun para penggawa teh kudu ngarti. Lamun anjeun hayang disopanan ku kula, lamun anjeun hayang disopanan ku warga-warga jeung jalma nu lainna, coba anjeun nyopanan ka batur. Ulah sangeunahna ulah kena-kena boga anjeun kakawasaan boga ulah kena-kena anjeun jadi penggawa nu saterusna nganggap batur sapele nganggap batur rendah. Jalma nu limaan harita tirang rareret. Dikitukeun ku Dewi Keningan karasa asa ngajeduk nakeranan amek. Lantaran tetera Dewi Keningan teh asa wanian-wanian teuing. Sedengkeun warga urang dinya mah tong boro-boro ni ngomong kawas kitu. Cacakan kakara ditegor lalaunan oge warga teh langsung we nyemah ka manehanana. Teu wani ngalawan ka petugas. Lakadala. Nepikakeun lancang kitu anjeun. Saha sabenerna anjeun? Ulah jelema biasa. Rakyat biasa anu boga harga diri, anu teu hayang dihina ku anjeun, anu teu hayang ku anjeun bisa campah model kieu. Ulah datang ka ieu teh rek mayar, dahar, lapar, tapi teu tera anjeun teu ngahargaan ka kula. Lamun arek nanya, tingali heula. Jalma teh geus beres can barang daharna. Cek Dewi Keningan harita bari neuteub seukeut 5 tentara kerajaan harita diteuteub seukeut ku Dewi Keningan harita malalunur ka tukang. Sabab teutepan Dewi Keningan teh kacida pisan seukeutna lieu ibarat silalatun anu nancep kana jajantung manehanana. Sedengkeun panjisanan mah harita nu tenang we hare-hare. Daharna ge geus teu salera deui keur panjisanan harita. Nu hantungna nangkep harigu ngadengekeun Dewi Keningan anu harita keur mere arahan ka 5 penggawa. Jika nama 5 penggawa harita teu tarima dibere arahan ku jalma pina anyar pinangih model Dewi Keningan. Nu antukna eta 5 tentara harita pok ngomong. Keur manusia teh anyar pinangih lain ti nagara kaula make jeung amek-amekan ditanya teu tarima urang ajar. Hayang naon anjeun? Hayang kumaha anjeun teh? Kula nerek nanya, maksud anjeun tujuan terek naon? Tanya terus ka kula? Wajar kula nu boga tempat nanya ka anjeun. Itu wajar, sabab anjeun nanyana lain dina tempatna. Coba cek kaula tadi. Hargaan atuh jelema. Kula teh lapar. Kula datang ka dieu lain arek bangsat. Kula oge datang dahar di dieu lain arek menta. Tapi kula teh mayar, tiba-tiba anjeun ngaganggu. Ayeuna kurang rek nanya. Lamun geus kieu anjeun rek kumaha ayeuna? Waduh. Anjeun kacida bisa nancangna. Kula lancang ka jalma anu teu sopan. Tapi kula ngahargaan leuwih ngahargaan ka jalma anu ngahargaan batur. Anjeun teu boga tata krama. Kumaha kula ngahargaanana? Kurang ajar. Oke jeung nyesekeun kawas kitu. Saha sebenarnya anjeun? Di negara mana anjeun? Lamun kudu disebutkeun. Kula lain saha-saha jalma anyar pinanggih, jalma nu keur ngalalana, kula oge teu boga nagara. Ngaran kula Nyimas Dewi Keningan. Ieu salaki kula. Ngaranna Raden Panjisanan. Anjeun Dewi Keningan. Bener? Salaki anjeun Panjisanan. Bener. Tujuan anjeun datang ka dieu. Apaan tadi geus dijelaskeun? Jelaskeun deui. Teu hayang. Ngalawan anjeun ka kula. Ngalawan teu ngalawan urusan ka kula. Sabab anjeun oge geus teu ngahargaan ka kula. Ayo, rek kumaha? Dewi Keningan harita anu neuteub seukeut kalima. Atuh puguh we penggawa anu 5 teh ngarasa dihina, ngarasa teu dihargaan ku panjikeun ku Dewi Keningan. Nu saurangna harita nyampeurkeun maksudna harita rek newak kana leungeun Dewi Keningan anu keur leungeunna ditempelkeun kana meja harita neken. Sedengkeun Dewi Keningan harita barang arek dikait leungeunna ku leungeun para penggawa. Sakolebat harita Dewi Keningan
ngepret kena pelebah dada jalma anu ngadeukeutan ka manehna hiu tak jolong jong brak meja nu aya dirinya kabeh hancur nu katinggang ku eta jalma kepretan Dewi Keningan jelas lain kepretan sembarangan tangtuna kepretan Dewi Keningan teh anu diusik ku tanaga lapisan ajian tapak dewa harita katingali ngagempengna dina pelebah leungeun atanapi dina pelebah dada anu warna hideung 5 ramo katingali eta jalma langsung wae nang karak bengkang sedangkeun anu opatan Ponggawa ngarasa reuwas sabab tetela ieu jalma nu ngaran Dewi Keningan teh lain jalma sambarangan corelat harita Dewi Keningan ngacorelat kaluar ti eta tempat celak Dewi Keningan harita nangtung mancu dina tangtunganana sedangkeun panjisanan harita keur tiba ningalikeun we bari nangkeup haridu nyarane dina tihang harita milu kaluar sarua sigah anu teu sumangetna karanan keur panjisanan harita ningalikeun ka Dewi Keningan tapi dina hatena panjisanan harita seuri tumuji kana kahebatan Dewi Keningan anu manehna sorangan teu apal naon anu digunakeun ku Dewi Keningan. Ponggawa harita ngagorowok Dewi Keningan kurang ajar anjeun geus wani-wani ngasalan neangan masalah jeung kaula anjeun ayeuna kudu ditewak diasupkeun ka penjara kula moal rek sieun kula moal rek reuwas hayo tewak kula Dewi Keningan harita bari nulak cangkeng nangtang ka opat para ponggawa sedangkeun para ponggawa anu keur jaga harita nareuteub seukeut bari sing raret jeung boga jeung babaturanna ngarasa bingung tur heran aya awewe bet wani-wani teuing cenah mimitina sabab tadi mimitina aya di jero imah manehna teu narempokeun tadi mimitina aya di jero restoran atawa di jero warung anu manehna sorangan teu nyahoeun salah saurangna harita pok ngomong ka anak buahna babaturanna waduh aya masalah naon eta bikang teh euy teuing tapi eta bikang teh meuni geulis-geulis teuing deui jika mereka digoda eta teh euy barudak jika mah para ponggawa nu lain harita bari ting sarenge sabab eta Dewi Keningan teh sigana rek digoda cenah sedengkeun para ponggawa harita nu opatan deui sabab anu sorangan deui mah harita masih kena kepiuhan aya di jero warung Dewi Keningan anu nangtung mancu harita neuteub seukeut kana opatan hayo anjeun ka kecericing lawan kula urang aja Dewi Keningan anjeun bakal ditewak ku kula tewak lamun anjeun mampu tewak kula jalma anu opatan harita nu geus kawawanan amarahna lantaran asa dihina ku Dewi Keningan hiji wanoja anu geulis rancunit ngan saperut teh harita anu opatan harita ngepung ka Dewi Keningan bari leungeunna nu tangtuna rek newak kana leungeun kana cangkeng jeung kana sukuna Dewi Keningan kuku kadenge ting sariutna harita leungeun para ponggawa para mitra kaum dangu sadayana barang harita leungeun-leungeun para ponggawa rek nepi kana awakna Dewi Keningan sajorelat harita Dewi Keningan ngajaul ka luhur bari ngadorongkeun leungeunna anu beulah katuhuna ngeputkeun leungeunna seor angin anu kacida pisan gedena aji tapak dewa anu digunakeun dina tingkat katiluna ku Dewi Keningan jelas ngajadikeun eta tempat teh lir ibarat dipinuhan ku angin anu kacida pisan gedena tur lilimbungan kabeh nu aya dirinya habe bengong sedangkeun anu opatan harita ting cerengkang lantaran awak Dewi Keningan teh lir ibarat anu ngandung tanaga anu kacida pisan rosana ka tanaga nu sanggup ngadorongkeun awak-awak anu opatan kubrak grosor brak tentara nu opatan harita geus ngakaderebut sedangkeun para penjaga panglima anu aya dina lawang saketeng harita bingung tur kaget reuwas barang ningali balad manehana anu opatan geus teu ngangap mulya ku hiji wanoja anu kacida pisan gagahna katingalina atuh burudul kurang leuwih meureun aya 10 urangna eta ponggawa anu nyalampeurkeun pok salah saurang harita nanya saha anjeun kula Dewi Keningan cek Dewi Keningan harita bari nulak cangkeng nangtung mancuh bari neuteub seukeut kana 10 urang anu ngariung samakta ku pekarangna urang ngajar anjeun geus nyieun kakacoan di nagara kula asal ti mana anjeun kula teu boga negara teu boga nagara teh ka mana anjeun
kula keur ngalalana. Ngan kunaon nak jeung kula diganggu segala rupa. Tetarima kula. Kapaksa kula bakal ngabalas dendam. Dewi Keningan harita anu neuteup beri tetep tangtungan anu lak cangkeng. Es tuning cigah panglima perang anu keur nangtang musuhna. Jalma nu 10 urang harita ningali tangtungan Dewi Keningan kawas kitu harita dina hatena seber. Sabab teuing kunaon sanajan geulis oge teteupan Dewi Keningan teh nu kacida bisan seukeutna. Tapi parang ponggawa nu ngaranna tugas eksieun arek teu sieun, manehna tetep kudu ngalawan ka Dewi Keningan. Sret sret sret. Sararea harita ngalugas pedangna. Dewi Keningan, anjeun geus ngacokeun di nagara kula. Anu artina anjeun kudu ditewak. Namun bisa anjeun tewak kula. Cek Dewi Keningan harita kalah kanangtang bikin lak cangkeng we Dewi Keningan teh. Anu 10 urang atuh harita geus amarah kacida pisan. Ngan sabrut we harita nu panghareupna narajang ka Dewi Keningan. Sakolebat harita barang eta senjata nu rek ngangseg nu rek ngahajar kana awak manehanana. Dewi Keningan harita ngangkat sukuna, brak! Sukuna harita ngahantem kana pedang-pedang musuh harita nepikakeun ngajarengkang ke balah tukangna. Cacakan keuna kana pedangna. Pedangna ngararaceg tur pararotong sabareh mah. Anu tiluan harita ngajarengkang ka tukang. Sedengkeun anu sabarehna harita bengong, teu nyangka Dewi Keningan teu boga kamampuan anu kuas kitu. Harita nu ngarasa panasaran tang tunangan sebrut hore aya kana opatanana narajang ka hareup ti tukang ti hareup ti gigir. Langsung ngahajar ka Dewi Keningan. Dewi Keningan harita muterkeun sukuna harita. Buak buak. Curilat Dewi Keningan ngacurilat. Harita ngajauh ka luhur bari netokeun sukuna harita kana tak-tak masing-masingna. Sakolebat harita suku-suku Dewi Keningan harita ngabadug kana tongong jeung kana dada musuh-musuhna. Hiu gedung jebet. Jalma harita langsung ngedengkieun ka tukang. Anu nangkuban atawa anu nangkarak bengkang geus jadi kalagian dina waktu harita. Anu kakeunaan ku Dewi Keningan ku teungeulan atanapi ku tajongan Dewi Keningan harita geus teu harudang deui kapariuhan kabeh oge eun nguniang deui teu usik deui. Sedengkeun tinggal jalma tiluan harita nu maremir. Anu ngajaga kapaksa manehanana ngonang jalma nu aya di jero. Sabara urang teuing sabara urang jumlah nangan anu jelas murudul ti luar ti jero teh manikot siga siraru nakaranan. Sedengkeun Panji Sanan harita pok ngomong ka Dewi Keningan bari ngagorowok sorana nu pinuh handaruan nakaranan nu ngagunakeun aji kasakten. Dewi Keningan geulis wios ku akang ieu. Mohon Kang. Cek Dewi Keningan harita nu mundur curilat. Dewi Keningan harita ngaceritkeun awakna anu salto ka tukang. Slek. Dewi Keningan anu nangtung mancuh di gigireunna Panji Sanan. Sedengkeun Panji Sanan anu ngacurilat harita ka hareup. Nyaho-nyaho geus aya di hareupeun eta para jalma. Panji Seni Keningan atanapi Panji Sanan harita anu neuteup seukeut. Bari jeung imut ngagelinyuk. Sedengkeun para ponggawa anu kakara kaluar ti jero ngarasa kaget. Pok eta ponggawa nanya ka Panji Sanan. Saha anjeun kisana? Ulah Panji Sanan. Panji Sanan. Aya tujuan naon anjeun datang ka ieu nagara teu ka ngewak ngawik ngamu kawas kieu? Tadi bebene kula geus nyebutkeun yen kula jeung itu bebene kula datang ka ieu nagara teh teu niat pikeun nguak ngawik. Tapi balad anjeun ponggawa ti nagara anu nyieun masalah jeung kula. Kula teh da lain tunggul, kula lain batu nu tangtuna. Kula bakal ngalawan sokomo. Balad anjeun anu geus ngaganggu kula nu rek dahar nepi ka teu tulus. Dianggap kula teh andar-andar tur menta padahal kula teh rek meuli. Eueuh kasopanan jalma keur dahar diseuk-seukan, jalma keur dahar, jalma keur ngopi diganggu. Ulah ge manusa. Teu boga tata krama geuningan ieu para ponggawa teh. Urang ngajar. Anjeun anu geus jelas-jelas nguak ngawik di dieu dengan masalah jeung kaula. Dengekeun.
ieu nagara Tobala, ieu nagara anu pinuh ku kasaktian, pinuh ku gagagaan. Memang naon kitu, lamun ieu nagara gagah, memang naon kitu, ieu nagara sakti. Bejakeun karajaan jeung kula Raden Panjisanan anu bakal ngajorag ka ieu nagara, kagok kula. Urang ngajar sia. Para ponggawa, ulah disesakeun di manusia, odaran tuman. Para ponggawa harita eak-eakan surak, siga rek dibere daging we atau rek dibere beas. Nu keprok teh mah atoh rek nyiksik jelema teh. Bari jeung tangtang tuh eta jelema teh bisa ngalawan atau henteu. Panjisanan harita nu nangtung mancu dina tangtunganna dikepungku para ponggawa. Anu disebut dikepung mangup buaya mangap teh jelas. Teu bisa lamun teh mah hayang kaluar. Rekep Panjisanan harita nu neuteup ngurilingkeun panonna harita bari nyerenge. Teu kurang loba ieu teh. Tong asa-asa sanagara kaula sok kepung kaula. Pangeussi ponggawa di negara turunkeun. Kurang ngajar sia. Sombong teka beak-beakan ku sorangan kurang aja. Dengekeun. Kaula ponggawa tentara di negara Tobala anu tangtu bakal nyangkalak anjeun. Panjisanan harita nu teu ngomong deui. Set. Panjisanan ngawatak ajianana. Ajian anu hebat tangtuna pikeun Panjisanan ilmu buhun warisan tinu jadi guruna, tinu jadi bapak-bapak anana. Jelas ayeuna diturunkeun ku Panjisanan. Leungeun Panjisanan harita ngageter katingali. Sedengkeun jalma para ponggawa harita neuteub seukeut kana awakna Panjisanan anu ngagibrig harita. Sanggeus kitu Panjisanan harita ngagebrigeun suku 3 kali. Dak dumadak jalma anu keur nararangtung harita siga aya nu ngakebut, siga aya nu najongan palababitisna. Buru teu bararuguh harita. Sararea harita nepi ka kenting karebut. Eueuh hiji oge di antara maraneh anu nangtung. Parejat. Harita nangtung, Panjisanan harita nu ngebutkeun leungeunna. Leles anjeun. Panjisanan anu ngagorowok bari nyebutkeun leuleus, leketei. Para ponggawa dina waktu harita anu geus teu kuasa deui nahan awakna. Kan bro. Ayo. Para ponggawa anu geus teu walakaya harita awakna leuleus lir ka pakaibunan. Panjisanan anu nulak cangkeng harita bari neuteub seukeut. Coba anjeun ka kula. Dengekeun. Cek tadi kula pungan kapalang kagok. Ulah kur anjeun anu dilawan ku kula. Kula bakal ngadatangan kerajaan anjeun minta pertanggungjawaban di raja anjeun. Bongan kula geus diganggu. Nyimas, hayu. Sumuhun Kakang. Panjisanan harita jeung Dewi Keningan ngajorelat langsung asup ka jero benteng kahiji, benteng kedua, benteng katilu. Panjisanan harita mentok di benteng kaopat. Sabab penjagaan di benteng kaopat kacida bisa lobana. Panjisanan harita ditahan. Eureun anjeun. Saha anjeun wani-wani asup ka kaula, ka tempat kaula. Manusia bisa asup ka ieu pitempatan. Saha anjeun ieu teh? Aya perlu naon make jeung asup ka ieu pitempatan ha? Cek. Saha anjeun? Kula anu ngaran Raden Panjisanan. Kula datang ka ieu pitempatan tangtuna arek menta pertanggungjawaban ti raja anjeun. Da kunaon? Sabab kula ngarasa diganggu ku ponggawa anjeun. Ku balad anjeun tuh aya di leweng saketeng kahiji tingali balad anjeun teuing sabaraha puluh teuing sabaraha ratus ayeuna geus teu bisa naon-naon. Urang ajar. Lamun anjeun hayang nasib sarua lawan kula. Lamun anjeun hayang salamet anterkeun kula ka raja anjeun. Saha ngaran raja anjeun?
Lakadala ieu jalema teh asal calangap sia. Naha sia teh geus bosen hirup di alam dunya. Kula teu bosen, kula oge belas betah di alam dunya. Ek naon anjeun datang ka dieu? Geus dibejakeun. Kula hayang papanggih jeung raja anjeun. Kapalang kula asup. Sabab anak buah anjeun, babaturan anjeun geus hina ka kula. Teu ngahargaan ka kula, ngaganggu ka kula. Urang ajar. Sameme anjeun papanggih jeung Gusti Prabu. Panjisanan lawan heula kaula. Hade ceuk tadi kula ngomong lamun hayang salamet anterkeun kula ka raja anjeun, tapi lamun anjeun hayang cilaka moal burung ku kaula dilawan. Bah, urang ajar sia. Sararea harita anu menyebat nyabut pedangna. Sabrut nararajang harita nepi ka lumpat paboro-boro arek ngahajar Panjisanan. Sedengkeun Panjisanan harita anu nangtung mancu dina tangtunganana neuteub seukeut. Sanggeus rada darareukeut kurang leuwih meureun aya kana sababaraha lengkah deui. Panjisanan harita ngagorowok bari ngebutkeun leungeunna. Leles anjeun. Aduh, leles. Eta Ponggawa tingrak galebru dina waktu harita. Sedengkeun salah saurangna anu memang tadi teu milu maju. Harita unur-unuran aya kana tiluanana. Ngan serebet harita asup ka jero istana. Rek ngalaporkeun eta kajadian ka Kipatih tangtuna. Ka para gegeden-gegeden nu aya di jero istana. Sanggeus nepi anu katingali Prabu Samarageni anu keur ngariung jeung para ponggawana jeung para mantrina, para patih oge jeung sanopatina. Ngan kadepruk we eta jalma nu tiluan harita ngagadepruk. Puguh we Prabu Samarageni harita ngarasa kaget. Aya naon anjeun teh make jeung kadepruk buru-buru lumpat ka dieu aya naon? Aduh. Ampun Gusti. Dipayun, dibenteng lawang saketeng nu kaopat, nu kalima, nu kagenep ayeuna kalebetan ku jalma bangsat anu namina Raden Panjisanan saurna. Itu para penjaga, para tentara kabeh laleuleus teu tiasa mapah, teu aya nu menyat. Pokona mah nu bener sia ngomong teh kurang ajar. Mohon Gusti, mohon mangga we beli teu percan mah tingali ku Gusti Patih. Di mana ayeuna manehna? Di payun Gusti. Kakang Senopati, ulanun Gusti. Hayu, urang coba. Nah bener ieu omongan tentara teh ieu. Sumangga Gusti sok ka payun ye. Aduh, soak. Adah. Urang ngajar sia mah jeung maju segala. Aduh, teu kiat, mules. Cadah sia. Sanggeus puguh kitu mah harita Kipatih nu ngakidik. Ini ditinggalkeun ku raja anu bingung. Sabab tugur teu angin aya jalma nu ngamuk. Mangkaning geus di jero benteng nu tangtuna eta benteng kalima teh mangrupakeun benteng anu kacida pisan kuatna. Sedengkeun di benteng anu kalima teh mangrupakeun kota. Kota anu imahna khusus para pejabat. Urang ngajar. Saha ieu manusia nu geus asup wani-wani nepikakeun lawang saketeng anu kagenep. Awas ya. Teu nyaho aing Prabu Samarageni. Kipatih anu leumpang harita gagancangan kaluar dituturkeun ku Senopati. Pok Senopati harita ngomong. Kakang Patih. Kumaha? Yai Senopati, di palimana cenah tadi teh? Itu cenah di lawang saketeng anu kalima. Kurang ajar. Saha manusana dedengian teh cenah saha tadi teh? Tukang doma. Jane serius tukang doma. Saha? Panjisanan cenah kuping mah. Oh, bener.
Itu gening, itu. Kipati harita langsung nunjuk sabab katingali panjisanan anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Sedangkan di hareupeun panjisanan anu ngempar ngabayabah harita, para mantri jeung para ponggawa anu geus leuleus harita nu teu bisa walakaya sama sekali lieur ibarat anu keur careurik we nyararung harita nu teu bisa ngusikeun awak-awak acan leuleus we sakumaha kapas anu kaibunan. Kalompuruk kakeunaan ku ajian ti panjisanan. Manusia saha ngaran anjeun? Ulah nu ngaran panjisanan bener. Kunaon anjeun make jeung ngamuk ngawak-ngawik ka jalma nu teu tuah teu dosa? Ceuk anjeun teu tuah teu dosa. Bongan kaula make jeung di cacampah, bongan kaula make jeung teu diharga, bongan kaula make jeung diganggu. Kula jalma anyar pinangih datang ka ieu nagara, lain kula hayang disembah, lain kula hayang dihargaan, tapi saeutik gedena. Kumaha alusna jalma lamun ningali jalma anyar pinangih, lain ieu mah keur dahar diseuk-seukan. Bari jeung ngomel, bari jeung mere omongan-omongan nu mantak pikat teu gedaeng. Wajar ayeuna lamun kaula ngamuk, kurang ajar. Panjisanan di mana asal anjeun? Kula teu boga nagara, kula teu boga tempat, kula jalma anu keur neangan jalma anu goreng, neangan kalakuan anu misreuk, kurang ajar. Kula papatih ti nagara Tobala, kula senopati ti nagara Sobala. Laon lamun anjeun patih, nah kunaon lamun anjeun senopati? Memang kaula sieun? Henteu. Ulah kur sakadar senopati, ulah kur sakadar kipati. Mana raja anjeun? Lamun hayang salamet tunjukkeun di mana raja anjeun. Turukeun. Kurang ajar. Ya. Setan alas kurang ajar. Panjisana samemeh anjeun ngalengkakeun suku nepungan kangjeng raja. Lawan heula kula dua. Kula papatih di nagara Tobala. Nu tangtu moal arek ngangkap ka jalma anyar pinangih komo bari jeung ngaco was anjeun. Syukur bagja kumanjangan lamun anjeun rek ngalawan kula. Tapi hanya akan samame anjeun bisa lempang, samame anjeun bisa ngagerakeun awak, ayeuna anjeun geus leuleus. Obat. Aduh. Alah, asup angin. Ya, kumaha? Sungut utak atok geningan. Mana kemampuan anjeun? Ampun Gusti. Ampun-ampunan ayeuna tunjukkeun kemampuan anjeun nu tadi barangas, nu tadi galak omonganan. Kipati. Di mana raja anjeun? Ampun Gusti. Sadaya-daya ejakeun ka kaula. Di mana raja anjeun? Saha raja anjeun? Ampun Gusti. Raja kaula Prabu Samarageni. Oh, jadi anjeun teh boga raja nu ngaranna Prabu Samarageni anu kakosohar, kasohor galak, anu kasohor gagah, kasohor sakti, kasohor sarakahna. Ieu nagara Tobala. Ieu nagara Tobala. Hade anjeun ayeuna ameh aya saksi, ameh aya batur ngomong. Ku kaula rek dicagerkeun deui. Waras sajatining waras. Waduh. Nuhun Gusti. Aduh. Aduh,
Sia make jeung ngahitutan ka aing segala lamun lain patih ku aing ditui sia. Naon sia teh make jeung tui tua kitu ha? Henteu. Lamun lain patih disemah teh bool teh. Kurang ajar. Aduh, hatur nuhun Gusti. Aturkeun kaula ka hareupeun raja anjeun. Di mana tempatna? Cuma enggak Gusti. Mangga. Sanggeus puguh kitu mah. Kipatih jeung Samargeni atanapi Kipatih jeung Senopati anu kapaksa harita nganteurkeun Raden Panjisanan ka hareupeun raja. Prabu Samargeni anu lujag-lejeg nangtung harita. Anu ngarasa heran, ngarasa bingung, teu kapikiran. Kunaon eta jalma bisa geus nyaho-nyaho aya di daerah manehanana. Cacakan benteng teh anu sababaraha umpak. Nu tangtu dijaga oge ku para penjahat atanapi ku para ponggawa anu sakitu hebatna di ponggawa kahiji nepi ka ponggawa katujuh. Anu moal gampang bisa diasupan ku musuh, tapi nyatana aya jalma nu ngaranna Panjisanan jeung hiji awewe nu ngaranna Dewi Keningan. Jelas dirina ngarasa bingung, ngarasa heran. Ieu jalma geus pasti lain jalma sambarangan kitu ceuk Prabu Samargeni. Luar biasa. Saumur-umur negara aing kaasupan ku jalma anyar pinangih bari jeung memang mampu ngelehkeun para ponggawa. Anu sok padahal mah nagara Tobala teh bisa disebutkeun nagara paling kuat. Tong boro-boroning jalma hiji 10.000 tentara tentang tu bisa asup nembus ka ieu nagara. Tapi kunaon ieu jalma hiji bisa asup ka ieu nagara? Aing panasaran saha eta jalma sabenerna, urang mana asalna, kawas kumaha pepletokanana. Ngan anu jelas mah eta awewe teh cenah geulis rancunit lir ibarat bidadari ti kahyangan. Lain bidadari katikotokan, tapi katahiyangan ti kahyangan. Kira-kira kawas kumaha eta tangtungan bidadari nu ngaranna Nyimas Dewi Keningan ceuk bieu para ponggawa. Itu geuningan geus kadar ieu. Kunaon eta Kipatih? Oh, berarti Kipatih hasil mawa eta jalma. Sanggeus deukeut harita Kipatih henteu ngomong kan. Bro, harita nyuuh. Ampun Gusti, jangakeun sembah pangabaktos. Aya naon anjeun duaan? Ujug-ujug nyuuh bari jebleh kawas kieu sia, kawas budak leutik umur 5 tahun minta jajan 5.000 perak deuleuh. Aya naon? Ampun Gusti. Jangakeun sadaya-daya kaula teu mampu ngalawan ieu jalmi Raden Panjisanan. Kurang ajar. Anjeun Panjisanan. Ulah memang Panjisanan. Anjeun asal di mana? Ulah teu boga nagara. Ngan ayeuna kaula bakal boga nagara. Maksud anjeun? Anjeun nagara Tobala. Benar? Kaula nagara Tobala. Raja di nagara Tobala. Nah anjeun teh apa ka kula? Apal kumaha? Anjeun teu dikenal. Kurang ajar sia make jeung nyebutkeun aing teu dikenal. Tangtu maneh mal nyaho ka aing sabab maneh lain ti anggota karajaan. Memang. Tapi biasana lamun jalma anu bener, jalma anu banggeur kajeun teuing lain kula lain ti karajaan bakal seungit ngaran eta raja. Tapi anjeun kadenge ku kaula teh lain seungit, justru naon sia? Bau kembang bakung. Urang ngajar geus kahina ka aing segala rupa. Duh, aing minta tulung ka saha? Kipatih geus eleh.
pajisanan anjeun gas ngahina basa geus nguak ngawik anu hartina anjeun ayeuna bakal dipaehan ku aing. Samara geni anjeun terkaga raja anu gagasak, tapi anjeun masih can ngarti jauh pangarti anjeun. Anjeun dianggap bodoh ku kaula, urang ngajar naon pangna bisa disebut bodoh. Anjeun rek paehan kula benar. Saha kira-kira nu boga nyawa? Aing anu bakal mengel hulu sia. Saha nu boga nyawa? Bejaan ku aing lamun siap paeh ku aing artina aing nu boga nyawa sia. Iya raja nu model kieu nu kudu ditumpas. Dengekeun anjeun wani ka kaula. Ora wani kunaon sia? Geh ngomong bahasa nu kitu. Nu tangtuna aing bakal ngancurkeun sirup sia. Samara geni kula rek menta ieu ka raja, urang ngajar. Saha nu rek mikeun? Anjeun moal mikeun dipaksa ku kaula. Setan alas kurang ajar, boga tentara sabaraha ribu, aing teu boga tentara. Tapi aing boga bebene anu geulis Dewi Keningan. Anjeun cantang tu bisa ngalawan Dewi Keningan. Ulah wakahaya muncreng ngalawan kula. Nimas, Kakang. cobi. Ieu mah jiga nama bagian salira we. Sakali ewang tadi Kakang parantos ngelehkeun ieu jalma Kipati sareng Senopati tah ayeuna rarajana mangga ku salira we ieu mah. Urang ngajar sia ngahinana keranan ka aing ha. Panjisanan teu sudi abrig-abrigan aing kudu ngadu jajaten jeung ieu awewe. Komo deui ieu awewe teh meuni geulisna keranan aing bisa eleh kudu geulis kawas kieu mah ieu neng geulis alah teuing. Heh, samar geni kula nu ngaran Nyimas Dewi Keningan. Nyimas Dewi Keningan, aduh meninggal galaser jeung ngaran ampun teuing. Ieu ngaran meninggal galaser teuing kana teh sanubari asa limpung. Bujur asa nyut-nyutan tarang asa nag-nagan. Geus puguh ari hate mah asa ngagepluk kana kekentul. Cung curungan akang asa nog-nogan yeu alah teuing. Kurang ajar. Anjeun ngomong naon? Kaula ngomong ayana sakumaha ayana. Henteu diluang, henteu dileuwihan, henteu dikurangan. Sakitu ayana kula muji ka anjeun anu geulis rancunit. Dir ibarat Dewi ti kahyangan. Urang mana jeung ti mana atuh salira teh ieu teh bet sumping ka negara Kakang. Ieu Kakang anu kasep Gusti Prabu Samarageni. Anjeun ngaku anjeun kasep. Memang kaula kasep. Cik saha? Kamari oge aya nu nyebatkeun teh kasep cenah. Kurang ajar. Samar geni. Yakin anjeun bisa mampu ngalawan kula? Teu mampu kunaon? Moal sabaraha tanagana awewe model anjeun. Panjisanan kula lalaki kudu ngalawan lalaki. Awewe engke deui. Hade lamun kitu mah minggir heula Nyimas. Alim cenah ieu ngalawan salira mesieun. Sok kateleg cenah. Mangga minggir. Wios Kakang anu bakal ngalawan ieu manungsa anu ngaran Samara Dapur. Sabaraha geni dapur geni sia teh.
kurang ajar sia. Manok seuri. Kula arek nanya ka anjeun. Anjeun hayang salamet. Saha numbung salamet sia. Lamun anjeun hayang salamet, kula aya pertanyaan. Kajawab anjeun salamet, teu kajawab anjeun cilaka. Kurang ajar sia. Naon pertanyaan anjeun? Saha nu boga anjeun? Saha nu boga kula? Inung bapa aing tangtuna. Saha nu boga inung bapa anjeun? Aki aing. Aki aing. Bener? Aki anjeun saha nu bogana? Uyut aing. Kadituna uyut janggar wareng. Kalengkeng. Ari kaleng rongsok. Nah, sia teh kalah kana rongsok. Dengekeun. Anjeun teu nyaho saha nu ngabogaan anjeun. Dibejaan ku aing, kita tadi ge bapa aing. Aing lahirna ka alam dunya teh karena inung aing. Nu ngayuga tangtuna bapa aing. Jadi nu ngabogaan aing teh tangtu inung jeung bapa aing. Kitu, benar? Anjeun salah gede. Nah, sabab nu ngabogaan maneh kula jeung sakabeh alam di ieu alam dunya teh nyaetana Allah Azza wa Jalla nu ngahirupan, anu nganyawaan, anu ngusikeun, anu malikeun. Wah, kajauhan. Teu kajauhan. Anjeun geus salah. Ku kasalahan eta anjeun geus teu bisa ngajawab. Anu hartina anjeun oge geus teu hak aya di negara ini. Urang ajar sia make jeung ngusir aing sagala rupa. Ieu teh nagara aing, nagara Tobala, nagara warisan ieu teh. Sababaraha turunan iluhurna ribuan tahun ka dieuna ka aing. Make jeung genah galus ya letah tetulangan lolan kitu ha. Make jeung ngusir ka aing sagala. Ini teu bisa. Leuwih hade aing modern sia. Lamun bisa anjeun sok gunakeun pedang anjeun. Sok gunakeun kasaktian anjeun pikeun mayan kula. Ayo. Meungpeung kula aya kasabaran, meungpeung kula boga kanyah keneh ka anjeun. Kurang ajar, benar-benar ieu kurang ajar haram cara. Rasakeun ya. Siap. Curelat. Harita. Prabu Samarageni anu geus teu kuat nahan amarahna harita. Bacurelatkeun awakna bari ngaheumatkeun pedang anu kacida pisan panjangna, eta pedang teh marupakeun pedang pusaka tangtuna. Sagawayah pedang. Barang curelat harita awakna Samarageni, sedengkeun Raden Panjisanan harita ngeputkeun leungeunna. Anjeun. Leles sabada harita. Raden Panjisanan harita nu ngawatek ajianana ngan podupruk we atuh. Prabu Samarageni harita dak dumadak harita geus teu mampu nangtung acan leles awakna teu bisa ditulungan kumaha-kumaha. Pedangna harita nu goler di hareupeunana bari ngakutuprak. Aduh. Alah. Kumaha Samarageni? Narik diteruskeun tarung anjeun jeung kula. Teruskan moal. Nah, sia teh make jeung kos nu terab kitu sia. Tos naon sia make jeung terab? Hah? Ngadahar peda dipais make surawung, make cabe. Aduh, ngeunah make beuteuy deui. Aing ge beuki sia nu kitu mah. Raja kasebelahan. Kumaha anjeun geus kieu? Aduh. Naon sia? Naon kunaon? Asup angin. Kurang ajar sia kasebelahan. Geus maleuleus dibere medut di sia ka aing haram jadah. Hayang ditamah leuleus ku aing deuleu. Kumaha ayeuna anjeun? Kaayaan geus kieu.
kula tinggal maehan anjeun. Panjisanan samaruk aing rek sieun dipaehan ku sia. Paehan aing panjisanan. Oh, jadi anjeun meredih minta dipaehan ku kaula. Teu naon. Kula bakal maehan anjeun. Tapi engke dina waktuna. Sabab teu dipaehan ku kula oge anjeun bakal pae sorangan. Ponggawa kabeh kumpulkeun para jalma-jalma gegeden di nagara, para tentara, para ponggawa, para mantri sakabehanana, kipatih kaula nun Gusti kumpulkeun sakabeh sumangga Gusti. Dengekeun samarageuni di detik ayeuna ieu nagara Tobala kaula anu bakal jadi raja. Kurang ajar sia geus maling ka kawasan kaula. Bah wanina anjeun kur bisa kitu hunggul. Dengekeun pancisana kula anu hak di nagara Tobala raja turun timurun. Ieu nagara kakawasan kula, ieu nagara warisan kula. Tapi anjeun ayeuna geus nyokot ieu karajaan. Samarageuni kula kita tadi geus ngomong ka anjeun. Tapi anjeun jelas ngabangka. Dengekeun. Kula tina detik ayeuna Raden Panjisanan kula ngaistrenan jadi raja di negara Tobala. Sebarkeun ye sakabeh ka pelosok nagari. Sumangga Gusti, sumangga Gusti. Teu hese keur kula pikeun ngarebut kerajaan anjeun. Urang aja paehan kaula teu kudu dipaehan anjeun. Keun engke ge bakal pae sorangan. Ponggawa gusur bawa ieu jalma ka ruang tahanan. Sumangga Gusti, mangga. Hei, anjeun geus teuing raja kaula. Anu wayana anjeun kudu datang. Anjeun kudu milu ka kula. Bisa leumpang si aing teh. Digusur we geus. Maneh teh cekel sukuna, ku aing cekel ayeuna leungeunna. Urang gusur we, urang ngajar sia. Keun bae da lain raja mah urang ayeuna mah. Bawa ka ditu bawa. Panjisanan. Panjisanan. Urang ngajar anjeun sia. Urang ngajar. Awas ya Panjisanan. Nyimas. Jigana ayeuna Kakang bakal eureun. Kakang ayeuna arek ngarajaan di ieu nagara. Ayeuna nyimas kumaha? Nah, urang nikah wae ayeuna. Akang anu siap ayeuna janten caroge nyimas. Kakang, daging gurung gusuh. Nyimas mau kemana-mana. Anu tangtosna Akang. Pami Akang ayeuna janten raja di istrenan di tempat di negara Tobala. Nu hartosna nyimas kada uya oge ka nagara nyimas. Salaresna urang teh sasarengan anu sakitu kentelna. Sareng sakedeurna mah Akang teh terang ka salira asal usulna salira teh ti mana atuh ieu teh. Cik. Pami Kakang engke hoyong tepang ka nyimas. Kakang sumping we ka nagara Jati Kameling. Ka nagara Jati? Ka nagara Jati Kameling. Ka nagara Jati Kameling. Memangna fungsi salira di nagara Jati Kameling teh naon? Hapunten Kakang. Nyimas teu tiasa ngawalar ayeuna. Langkung sae
Kakang sumping we ka nagara Jati Kameling. Oh gitu. Saya gelis. Tapi langkung saya nyimas kenging sababara dinten mah calik we di negara. Kakang, urang sami-sami gaduh tugas. Akang gaduh tugas, oge nyimas oge gaduh tugas. Sumut. Rupi nama akang ayeuna kadang ngawayahnakeun. Sabab ieu nagara teh tetep kudu dikelola ku akang. Sanajan ieu nagara teh kasebutkeun nagara meunang rebut. Sanes kakang ambisi hayang jadi raja. Tapi karunya karahayat. Sawatara waktu akang bakal nyekel kendali ieu raja. Kakawasan kerajaan anu bakal dicepeng ku kakang. Lamun sakira-kira si raja memang daek babalik pikir nu tangtuna ieu kerajaan teh bakal diserahkeun di kamanehanana. Sumuhun Kakang. Engke dina waktosna kakang bakal ka ditu.